salit meraskeun kitab Al-Bajurina nya nu kamari. Sakedap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkawis anu berhubungan sinareng adab tata krama sinareng papang keneh. Mingon kamari diuningakeun wayazdanibu. Gitu. Jeung kedah nebihan ieu jami anu atawa papang ma zukira. Ma kana perkara zukira anu tos diuningakeun ieu mah. Nyaeta sareng papang teh. Anu sinareng papang di dieu kedah nebihan sinareng papangna di mana? Pitoriki di jalan. Al-masluki anu diambah alias sok dianggok. Gitu eta jalan dinasi ku jami-jami. Waktu tiasa ditarik kesimpulan ku urang dina sapalihna adab tata krama oma teu kenge di jalan. Atuh cenah mah nya ngising zaman ayeuna di jalan bok bilih we ieu mah nya. Dina sapalihna jalan teh dina galengna gitu tah. Lamun diserang ka pungkur agenya sok rumaos abdi ge. Digaleng gitu. Tah ayeuna ge bok bilih itu bok bilih. Gitu digaleng gitu. Anu eta galengna teh sok dianggok jalan bilih gitu, bilih. Atanapi papang di jalan. Gitu nya atuh kieu di jalan ieu mah bilih. Tah dina sapalina adab tata krama sareng papang teh omat ulah atau papang di jalan. Gitu. Tina sapalihna papang di jalan bok bilih henteu kitu papang mangan edas. Sok pirajeunan komo aya gaduh gitu nya. Sok dipemperan. Gitu. Otomatis na teh kana pampers papangna kana pampers ayeuna lana make pampers lana Mang Rohidin. Lana tadi pampers kene Mang Rohidin tah. Di pampers kene. Dilaan geunya. Sok pirajeunan geun ari rusuh mamanya teh teuing ngahaja. Si tilasna teh dibalangkeun, ka mana we? Ai paraosan mah eta teh ka tempat sampah. Ari beleuwer teh ka tengah jalan sok aya geunya. Sehingga di jalan teh pabalatak pampers gitu atau plastik tilas atau gomo anu laweun nya papang di akuaan geuningan. Terus dituruban teu pageuh turubna teh di jalan supados aya anu ngadampa cet gitu tah. Gitu ngagacrat. Tah kitu teh teu kengeng. Kitu teu kengeng. Naon sabab kusaha nami-namina jalan mah sok dianggo. Na mah henteu tapi eta tah. Pampersna sok di jalan teh. Plastikna sok dikajalankeun teh. Aku anu aya papanganana sok ka jalan teh. Napangna teu kengeng kusaha aya katerangan ti Gusti Rasul itakul la'anaini anu hartosa kudu ngajaga aranjeun kabeh ka dua jami anu sok mutu atau nu ngalakna. Qalu saur sahabat naros ka Kangjeng Nabi wa ma alla anani ya Rasulullah saha anu sok ngalakna dua teh. Gitu qala alladzi yatakhala fi tariqin nasi. Nyeta jami-jami anu eta jami teh sok modal di jalan gitu. Opi dilihim atau dina iuh-iuhan anu aya di sisi jalan gitu sok dipodolan. Tah pangna ulah modal di jalan atau di iuh-iuhan anu aya di jalan meda halte nya atawa moda aya geuningan di bade ka jalan cagak tatangkalan geuningan ti urang ka jalan cagak terus tatangkalan raosna lamun ngiuan teh tadi dinya porocot atau apa-apa. Tah napangna ulah kusaha sok ngadatangkeun pangutuk ti jami anu nganggo eta jalan termasuk anu nganggo iuh-iuhan eta jalan da halte atawa tangkal gitu bade cali wungkul goblok begitu aya kitunya kurang ajar teh
eta ngawelu di mana we rutna komo saur anu ngoret mah pan watirnya memang memen itu tah bade ngoret aduh ieu roti cenah ieu roti gitu oten roti ieu naon roti mana mah ieu oh eta siap podol haneut keneh da ngebual gitu hayang maneh wah si aing dibere satolombong yang moal daek nu kieu mah tuh tungtungna mah pan sok aya kaluar babasa sia sing nongtot bool nya sing bareuh bool diseba-sebakeun tah lamun aya nu nyeba-nyebakeun kitu ku sabab tempat anu sok dianggo umum made jalan atanapi anu sok dianggo ngiuhan di jalan made halte atawa tatangkalan ku sabab dieehan eta teh panyebakeun ana teh sok aya nu keuna matak sok pirajeunna nah urang bool teh karamieun kitu eta teh bok bilih di mana rutna papang di mana cerna bedain di jalan atau di tempat iuh-iuh gitu karamieun teh urang nah bisul nah bujur meni loba aya kana 60 mah aduh Masya Allah tah bilih mah bilih gitu teh kengeng teh gitu salajengna wapi mau diidili gitu soepan wapi mau disamsi sataan tekengeng jeung papang nyata di tempat anu sok dianggo ngiuhan ku jami-jami komo dina waktu katiga mah apan panas terang-terangan jami misalkan sok milarian anu rindang-rindang mulai tatangkalan gitu anu dauna mejeuna hejo ngarupuyung udah taka caringin tangkal naonnya geuningannya sok haroyong di dinya tah ararameng komun tukang hiling sok enak milarian leuweung nya anu pilarian teh anu hejo jujuputan anu aya tatangkalanana geuningan ngalampar di dinya geuninnya komun mode satria mah numpak mobil ninja teuing ngabonceng si dia maksudna udah kasecapa aripek teh capek kaparengan di si jalan teh aya takal cemara nya turun heula di dinya tuluy atuh duduk berdua di dinya yo setan nu katiluna boolna diadu-adukeun ku setan di dinya tungtung nama cenol di kalapaannya teu nepi ka secapana makan ungku-ungkuan di dinya kitu tangka cemarana teh dieean di papangan satria dek calik teh aduh ieu podol kaning urang teh hayang diuk di dieu teh capek tos ieu motoran itu ieu jeung buhangseur deui tah eta teh lamun teh mah sawae nu kadinya nyebatkeun babasa nu awon nyebakeun mah teu boga cedok jelema siga nu teu sakola jelema memang bujur mah teu disakolahkeun gitu. Tapi jelemana mah sakola siah kanyutna sing burut gini nya siah kontolna sing segede jarum gitu siah bujurna sing totos tak eta aya we masalah tah eta teh sok dikobul lamun papang di tempat-tempat anu sok dianggo ku jalmi dikobul teh awal akhir teh gitu tah kusab kitu sate acan anu nyebakeun urang ulah milarian pipa nyakiteun pan aya lagunanya tong milarian pipa nyakiteun ena mah lobakeun dulur lobakeun dulur tuluy ena mah lobakeun dulur ame gampang milarian acis itu loba dulur segampil milarian acis gitu kono calana seueurkeun dulur ame loba gitu dina waktu katiga mah panjami teh milarian iuh-iuh made tatangkalan aya ngarunggunuk jeung kulawarga arangkat moal samak saheulai nya padahal di dinya teh podol hungkul geus kadarurungkuk kitu manak nyanak termos isi sangu teh tuh satulina coet nya deuk nyambal di dinya selong geus dialap peuting geus dicanak asin geus digoreng hayam geus dipencit tinggal brakeun di dinya teh nya capek nya panas calik di tempat iuh ngampar begitu ngampar caralik nah cenah ieu teh meuni hararipu kieu juku teh satuina urang deuk daharkeun sangu teh bau tai nah ieu teh dikumahan teu cenah termos teh buat coet di kieu-kieu enak da para resih leungeun silih ambuan bersih
kecuali istri ngodok bau basreng ieu mah. Urut peuting kurang bersih cenah meureunna. Masyaallah. Wah, geus. Nah cenah ieu bujur teh urang mah asa ngenyod jeung asa baseuh di kieu ini di papai. Nah bujur urang da tulang bungkul tapi dieukeun asa ngenyod. Heueuh cenah urang ge asa ngenyod ieu teh. Naon deui ieu teh asa baseuh deui ceuk ieu urang ceuk ieu urang. Wah narangtung kabeh silih tempo bujur. Heuh sia baseuh na ge. Aing mana ngising di dieu atuh. Nah itu eta baseuh sia ka busiat. Mana ge sia busiat tuh. Oh kau paingan maneh atuh busiat. Henteu ceuk ieu henteu. Ah eta sia baseuh. Eta buktina na bujur sok ralaan jeung calanana. Diporosotkeun kabehanana. Barasih bujurna mah tapi calana baraseuh, bararau deui. Duh si anak silih tempo ieu teh kumaha. Ah geus kitu kumaha ieu. Nya kana tuh samakna si ieu senglegeun. Di senglegeun teh aya cacing hirup keneh. Tai Fahmi mah pan kitu nya ciri khas teh. Aya cacingan wae gitu. Ulos capaingan ieu teh nu ngararising di dieu Gusti. Oh si eta tuh ngampar teh deuleu cenah. Tai wungkul da teu katempo da jukut atuh aing teh ngampar da capek. Nu ngawelu nya. Mun teu boga cedok sia di mana we rutna sidikeun ieu teh tempat healing atuh. Tempat jelema caricing sia. Bujurna sing pompet sia gitu. Wah didaroakeun. Kontolna sia sing jadi mamas sia gitu. Wah sing arateu wah didoakeun. Pasti bakal nerap teh. Nama tak Kang Nabi ge ittaqu ala anaini umat. Kudu ngajaga tina anu ngalakna dua ku sabab jeung papa. Dikobul. Matak bok bilih aya nu burut gini nya. Nu burut turun berok bilih itu papang teh di mana wae. Bilih disagedeungeun biasa sok kedokteran mah burut teh akibat hubungan seks jeung bojo ku sabah yang puas atau bojona keur men da teu kuat teh geuningannya Mang Rohidin geus sare lah. Eta mah da boga pamajikannya. Tah pamajikan men. Tapi hayang kumaha carana dicekel panangan ku panang bojo dibenyangan. Pan eta teh urat saraf dina mamas teh nyambung tah kana angen ka dieu. Tah salajengna kana liper geuningan. Terus kana jantung. Terus kana siki mamas dibenyangan gitu. Saleueung lamun ngaweh body mah jadi leueur dan teu wah dibenyangan. Pangsok karaos peureusnya ka Iwan nya. Eta pengalaman. Gitu pan. Masyaallah terus dibenyangan sok mamas sakedeung deui buru. Buru ka mana? Eta sakedeung deui. Tuh 5 menit trot. Bari eta teh mamas teh geus beureum teh ditemu beureum. Dan nafsu teh dicekekan gitu kuh ngalawan teu bisa nyiduhan tuh. Bari urat sarafna geus dicekekan gitu. Sering gitu, tah tungtungna sarafna teh jadi nyempit. Tadina hiji waktos bila mana nyereg hoyong papang jumlah cai papangna seueur liangna nyempit alit tungtungna kaluarna teh sesah. Ngagulung tadina mamas dina parinikan jadi we busa. Tah busa ngristal we. Tah jantenna cek bahasa dokter mah her nia cek urang mah turun bero atanapi tah itu tah prosesna teh resep gituan. Itu pami masare mah ngarti gitu. Tah kitu tah Mang Rohidin kana cau wah gitu. Gadieu-gadieu. Nah aing teh can payu wae kurang kasep kumaha da di alam jin aing teh pangkasepna. Nah, namperkeun ka Teh Silpi kan kabur nya. Jurig jeung gitu. Masyaallah. Tah itu. Tapi dina aya nu nyebakeun kitu. Da eta teh mamas kitu teh aya sababna. Bedina odoh dina hubungan badan. Odoh. Tah seneng di kitu dikocok teu nganggo naon kitu nya nu leueur gitu. Garing kitu mah teu da seueul ka Iwan nya. Garing mah najan cerot geus teu ngeunah da ngalamun buruhna gitu. Ngade. Atuh cenah kumaha ku alat eta mah aya di toko. Cara memek dina kita jinah tadi sebatna kitu mah teu kengeng. Jinah.
tah ari nakihu bil yad mah nyata ngaluakeun maniku panangan asa panangan bojo we ulah panangan awewe nu lain kitu jinah ku nu lain mah ku bojo mah henteu ngan kalebetkeunana kana dosa keneh sabab ngamubadirkeun mani teh pan suci bibit dijamieun dipiceun kitu ta eta nu teu kengna teh hukumna makruh gitu ai makruh mah lamun jalanna piharameun tah jadi haram kenna gitu lamun teu mah dikaluarkeun kitu makruh jadi kekituan segala mun maneh teh gitu tah tina efekna makruh teh jantana turun berok hernia gitu turun berok burut ya sepuh manya tah wapi mau disamsi sataan atau dina tempat nyorotna panon poe dina waktu miji model dina waktu miji teh waktu hujan wae mah teh nya tah aya nu rajin di tengah sawah teh nu ngadamel saung cek mate teh nyerang teh lega bisi di sawah berang peuting cenah hayangnya tepat tereu adamel saung tah mah teh ngan kahanapna teh henteu nganggo model palupu aku taneuh we kitu pentingna dikentengan ieuh gitu damel saung tapi teh aya nu anu papang di dinya aya jami anu disarerang ku sabab hujan milarian iuh-iuh aya saung eta lumpat ka saung tah begitu ka saung teh nah ieu mah saung teh bararaut tai boborohan seurnya gitu ai teu hujan urang teh asup ka dieu maneh atuh ngisang heula di sawah teh ari ngising naon urang teu ngising kieu atuh teh ngisang nah urang da teu kieu sia geuning bau si ambuan boolnya geuningan teu naon bool maneh nyikan bool maneh diambuan kabeh tapi ieu teh meuni bau salah darah riuk kenah mah diuk dihandap sarila remoknya tuh nah ieu teh beuki bau beuki handap teh aing ge bujur teh ieu teh asa bararaseuh deui begitu cengkat sia jodoh cenah ieu teh naon ya hararejo kieu sigi jamu babalatak podol aduh itu tuh disebakeun ge teh wah sina anu mah tuh eta mah pan sidik aya saung teh sanes WC tapi kanggo ngiuhan tah tempat nu kitu tempat anu sok diangiuhan dina waktu hujan model saung teu kengeng bilih hoyong di dinya lah kadalah di sawah mah gede angin dodar gelap sin kagentar gelap cik oten teh aing jiga cingogona galeng gelap datang tai biji ya sila urang ku gelap bisi aya saung mang ate bae gitu di dinya dora kayak ku bisi ku mang ate didoakeun wah si koten ieu teh wah aing didoakeun si koten si gede leho gitu kurang geus gede leho teh nya nah gitu teh ulah we najan hayang entong di dinya mah poe datang ka kai di tempat anu sok dianggo ngiuhan atawa model di tempat anu model di kota mah halte geuningannya tempat kendaraan gitu kengeng papang teu kengeng tu ari ayeuna di kota oge nya kitu abdi sok wah-uwi sakali ka Kebon Jati ka Sentosa kitu asalna mah di dinya teh aya kursi paranti ari istirahat ari sore urang kota mah nya bade ka abdi sok ka alun-alun heula mah beuki dieu teh nacet teh panyaranean teh 3 umpak eueuh hiji beusina teh eueuh hiji tungtung dempes sok naros ieu ka mana eueuh teh mah ka dieu sabulan sakali eueuh beusi ku tukang kineu gitu cenah ku tukang kineu lo ya babi bro nyaruntah nya termasuk nu papang eta teu kengeng gitu teh tah janten kasimpulanana bab jeung bab papang mah ieu teh ngadidik urang supaya tiasa ngajaga lingkungan gitu jagalah lingkungan komo tina jeung papang mah ulah itu wallahu a'lam rupina nu tiasa kasangkeus sakitu siapun kasuhun mugi-mugi aya berkahna ka urang sadaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.